acting ya anjing. Buah keur memejeuna euy. Aneng reneb haub inam edeg. Buah keur mejeuna. Ini mulai nang bis juga susu janda euy. Cangkang lagi geus amis ku jerona. Buah kieu mangeunahna dicocolkan Aida jeung Uyah mata plong. Oh, mantap. Oh, kudu nginjem tar aja ieu mah euy dibabad setangkal lah. Rasa jigong-jigongan euy. Buah di mana? Nyala. Ayang. Lah najis. Kemana euy? Mau antar aja. Kepo lah. Sawah, buah teh. Buahku hilang. Weh, mana yang buah teh anu ngagantung di dia ya? Nyano, tapa? Di ala ku sia merenya goblok. Ante. Nah kemana atuh euy buah ku aing geus diincar. Lalai, meren. Lah banyak ku lalai dibanjut kabeh. Bangsat. Nah kemana tuh? Coba aing geus nyewa tar aja deh. Amang Rosid coba mayar di 2.000 per menit. Aing kakarage. Ngaletak cangkangna geura ih. Bangsat buah namanya ka mana? Bangsat anjing, bangsat lah. Saha nu madog. Ku aing dinoakeun tah nu ngalabuh eta sing meunang ajab tah anjing geus. Geus karuan buah eta teh ku aing teh dipadog da dipiheulaan ku batur dipadog. Aing mun manggih jelema ku aing dicemes tah anjing lah. Selain dicemes, ku aing jelmana dijejek tah anjing digesek-gesek nepi ka ipis ku aing mata. Aing ge da apal. Sia emang nu madog teh. Da geus kadempok ku aing ge. Eta buah nu dicekel ku sia teh da sarua bebentukanna jeung nu aya dina tangkal. Teu nikmat kumaha tuh da eta buah manis seger geura meni melenong. Ih. Nah da handeul aing mah bener lagi handeul, bener aing. Awas ya teman ku aing mangke peuting sok ku aing ditusbol anjing. Apakah ini aja buatku? Mungkin ia petunjuk kalau bawa orang tentong nyolong merenya, tapi dah langger. Bayangkeun atuh buah harum manis ngalangsung tina tangkalna geura. Kebayang meureun nikmat jeung amisna jiga kumaha. Pokona mah aing teu narima, ku aing saya mah dibedel beteungna di alat tah buahna tina beteungna tah aing. Anjaka tadi teu langsung dialak ku aing duh. Ya dot sia teh rek moal nana modal goblok. Modal naon? Eta bisnis. Nu eta keuntunganna maneh 30%, urang 70%. Wah edan, sia mani gede. Pan aing nu ngagawean sagalana ngalatangkilna, ngageprek tangkilna pika jadi emping. Pan sagala ge ku aing, pokona maneh mah tinggal ucang-ucang angge we nya. Terima beres. Hari masalah payu mah insyaallah bakal payu soalna ayeuna emping teh keur jadi idola.
Lah situ payu. Ya, dawat lamun arek usaha tong loba kasieun, tong ele sememeh perang. Nya lamun empingna teu payu hakanan we ku arurang. Tapi urang yang 35. Sok teu nanaon 35. Kayak ku urang dikirimkeun duitna. Serius? Kayak ku aing dikirimkeun rekening aing ka maneh. Geus nya geus. Nuhun. Mantap, mantap.